panen ojek leuweung. Oh, ngantai. Ojek leuweung. Ojek leuweung. Jadi ojek teh lain di kota wae, di leuweung oge ieu aya. Jadi dina nalika keur panen, maka ojek leuweung kayu tuh. Jadi teh minimal 3 karung tuh teh. Ya 4 karung rata-rata 4 karung, 3 di tukang, 3 karung. Terus sakarung deui dihareup. Mujahadahnya perjuangan sok eta merjuangkeun naon, merjuangkeun jeung anak pamajikanana. Allah kholik ya. Jadi naon we kudu di syariatan syariat. Oh ieu jalanna ka ditu syariat tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Di balik tawakal eta kudu nyareat heula, sebab urang mah nya di dunia ieu teh masih di dunia kene perlu syariat, tapi ulah ngelehkeun hakikat Allah. Tadi keur nyareat di melak cabe, keur nyareat cab tancelepkeun we pupuk diuruskeun we nunangtukeun hasil hirup nama Allah. Masya Allah. Da ieu ojek awi ya, mau awi ya dihandap luhur. Jam tangan endorse lumayan deh. Oh tuh ojek awi kaditu masih kena kaditu perjalanan deh kita kadinya tah tuh anu aya kai gede tah kadinya lah transit pos hiji perkiraan tuh leuwih eta tukangan eta ojek leuweung tuh masih mah ngarayap we teu kudu gancang-gancang nya. Nu penting mah niker ngeureuyeuh dina hiji pagawean, maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal ditampakeun hasilna. Masyaallah. Ulah gedebag-gedebug teu puguh nya, sabab gurusu gedebag-gedebug teh cenah sebagian tinu pagawean setan. Alhamdulillah nya urang mah saur para ulama baheula mah geuningannya sok sanajan henteu lumpat tapi henteu cicing. Tah, sok sanajan henteu lumpat tapi henteu cicing. Nah, tapi sakira-kirana bisa lumpat sok lumpat. Anu ulah kamalina anting lumpatna. Ditajong teh, digedebuk teh. Jadi itu bermangul jadi itu. Mangul awi, ojek awi ya. Dua anak ojek awi. Jauh kan ojek awi itu. Lumayan ya perjalanan bari istirahat tadi teh udah ngaragokan. Aya ojek karunya kehalangan. Tuh, ini perkebunan hungkul di dia mah teh di sana leuweung. Sama kabut geus mulai turun deui wae tuh. Kabut geus mulai turun. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kegiatan di leuweung naon we nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.